intip, untap, intip, subrek acan. Nih, nggak sah, ada ya. Anjing, nanti pohon bukan masalah. Gua nelfon RT ya, Moy. Ini HP teh. Sakit tuh bontengkan mahal nah, gara. Kuat nih gak ada anu madog. Wah, telepon RT ya. Udah dibereskan ya. Halo, Pak RT. Halo, assalamualaikum. Wakotennya ya? Aya naon ya wakoten? Asara ruas kieu ya nelpon. Iya urang aya masalah ya, aduh, kudu dibereskeun ya. Eta pirani masalah bonteng. Panina bonteng kan mahal gitu. Ya anu madog ya. Untung kabur ka nyahoan. Cigana lamun teu ka nyahoan beak ya, Pak RT. Oh, jadi gitu masalahnya. Oh, siap. Saya sebagai pelaku RT di sini, jadi saya berhak membereskan masalah di sini. Ya, biar semuanya clear. Saya mengayomi kampung saya. Siap Pak Koten, siap. Oh, buru di daguan pokoknya nama lidenya. Iya. Waalaikumsalam. Ayo we urusan deui mah. Tapi mah kudu dibereskan kan? Anjing gimana kudu dibereskan masalah teh? Kudu dibereskan mah kitu mah eta budak teh. Jadi pokoknya RT RW na jeung naon-naon dibawa ka dieu pokoknya kudu beres ya pokoknya. Astagfirullahaladzim. Mana senang urang ieu sabelah dia eueuh. Wani-wani kanu RT nemi ka kieu. Ka mana senang? Tapi ka eueuh kieu senang teh. Ka mana nya? Mana senang teh? Astagfirullahaladzim. Baru eta aya di dinya senang. Wani-wani kanu RT tapi kapal bah dieu senang urang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Aduh. Cangkeng nyeri ya. Sirah riet. Astagfirullahaladzim, gara-gara ieu teh belis teh da eta gara-gara nama. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kemana Pak Koten teh? Pak? Pak Koten? Kemana? Waalaikumsalam. Kemana ini tipe nunggu gugurwan? Saha yang elegan gitu? Anjing mah. Kira aku di dapur mah jelema teh. Ieu curiga nama dia. Assalamualaikum. Pak Koten? Assalamualaikum. Ini kemana ya teh? PT teh dituruan teh. Udah tadi teh buburu. Ini kemana ya teh PT teh? Coba berhenti. As itu geningannya PT teh. Pantesan hitungan bah itu. Jalan itu. Ku aing di tempat bah itu bah dia
Tanya mah di dia iya gini. Beda kon di beta. Assalamualaikum, Wakoten. Assalamualaikum. Mana Wakoten? Itu aneh Wakoten. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ku urang tangan ditu ternyata di dia. Urang ka itu Wakoten. Wakoten ka dia. Urang ka dia Wakoten ka itu. Itu sebenarnya permasalahan teh berat, Wak. Wah, ayolah enak mah kaduk mah. Ayo siap, soalnya kan penting kudu dibereskeun meureun. Pokoknya aku dibereskeun poe ayeuna pokokna mah. Pokokna mah tersangkana pokokna mah kudu dibereskeun ayeuna. Dikumpulkeun, mentak manggil Pak RT oge ieu teh. Siap, siap. Ayolah ka imah. Ayo, 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 ayo. ngopi-ngopi di imah mah. Siap, siap. Ayolah. Ayo. Beres buat Ya, ya. juk. Ya. Yang ngomong serius ya. Siap, siap. Mana itu uangnya gua hancai? Terbuka pemajikan kau nuju pemajikan jadi uangnya gua hancai gitu. Yos, teu kedah repot-repot. Nu aya we nya kaluarkeun, mangga. Ayalah kopi-kopi wae mah, kalem. Asa hareudang kieu ieu teh. Gua kudu dibukakeun pantonya salit mah. Sok buka kene pantau mah sok. Ini punten ah. Sok. Dah, gitu caang panenya, geus dibukakeun pantau mah. Aduh. Geunah ieu ka urang kieu. Nutup deui. Astagfirullahaladzim. Ganyalna atuh geus ganyalna. Kira aku ieu teh kudu dipunya ku ban mah. Dah. Aya angin di luar bannya. Aduh, astagfirullah. Kan jadi genah ieu. Jadi teh hareudang kieu mah. Yo Pak RT, mentak Pak RT titah datang ka dieu ge arek ngabereskeun masalah. Urang melak bonteng anu mau di belah wetan teh. Kabur kanyahoan ku urang teh yang dibereskeun eta teh. Si pelakuna teh, pokona mah arek dipanggil ka dieu. Tersangka eta teh, mumpung aya Pak RT dikumpulkeun ke teh di dieu teh. Mohon. Pokona mah kudu beres poe ayeuna. Ya. Lantaran ieu masalah bonteng teh berat. Engkena dina akhirna ieu. Sakitu keur langkah kieu. Siap Wakoten, ku abdi pasti dibantosnya demi katuntasna oge. Soalna ieu teh kalakuan kieu teh tetep anu jadi kaya kana mah RT anu kudu dibeberes mah kedah ku RT pangintennya. Da meureunnan di dieu teh meureunnan masyarakat teh masyarakat abdi panginten. Jadi ku abdi pasti dibeberes. Sok ayeuna mah kumpulkeun heula saha pelakunana nya. Mohon siap. Mohon tak kitu pangintennya. Siap. Kia udah SMS heula. Mohon. Soalnya ieu kudu rada dipercepat abdi nujuna aya kapentingan nu sanesna kitu ieu teh. Siap sina datang buburu pokoknya ka dieu. Mohon. Coba SMS heula. Mohon SMS heula. Beres. Geus arek ka dieu. Nya. Kudu dibeberes ayeuna kana ieu mah. Masalah teh. Wah dingkengke bisi poho dingkengke mah masalah mah. Eta geuningannya mangkluk teh saya di dinya deui. Nyerah ka dieu nanya. Mun barudak aing mah lari weuh aing mah aduh sare oge. Eta geuningannya stang kudak anu malu bonteng aing teh nya. Naon teu nyaho urang mah. Sia kamari ku aing babalik di ditu di kebon sok sia. Sabar wa, redam wa. Emosina wa. Tenang dibereskeun ku ieu ku Pak RT. Siap. Mentak mau PT ka dieu ge pokona kudu beres Pak ayeuna. Siap. Tenang. Kasiapkeun ka sia tah. Jadi kumaha tuh ayeuna teh simbolna teh ieu teh bade dibeberes ku pihak RT atau napi bade ka kepolisian mangga. Dan abdi mah meureun di dieu selaku RT pangintennya. Siap. Jadi ku abdi kedah dibereskeun ayeuna upami entos ka tingkat ka itu mah abdi teu sangem kitu panginten meureun ku abdi ayeuna meureunan kedah diayakeun saksinya panginten dua wae mah ame jelas kitu nya. Mohon. Abi ya terus nyiapkeun kadua saksi pangintennya Wakotennya. Mohon. Ame real gitu nya, ame clear permasalahan dipercepat gitu ya teh. Pokona bereskeun poe ayeuna nya. Nya siap. Urang serahkeun ka Pak RT pokona kudu beres masalah ieu poe ayeuna. Mohon siap. Asa harasem kieu sumut teh. Kira ku itu rokok-rokok acan. Rokok-rokok mah ya Pak RT. Sampai sungut mah. Aduh,
katampi pisan ieu mah rokok teh. Sok-sok beresep. Rokok ge rokok mahal geuningan ieu mah. Nah, ini teh rokok teh. Marlboro. Kemana kamu teh? Nah, orang cobaan ya. Aduh, rokok dua koten mun kapisadap ieu cigana ieu. Sok manfaatkan. Pelem, aduh sedep, iya mas sedep rokok teh. Astagfirullahaladzim. Katampi ieu katampi. Ari teh asal bakeun kau teh. Ari kohok mah dah henteu ieu teh. Kieu nya pangna kadatangan Pak RT ka dieu teh ku margi abi tos dipanggil ku Pak Koten dari teh. Pak Koten tos ngaberatkeun ka Pak RT. Jadi anjeunna teh rumaos kaleresan ieu kalengitan bonteng anjeunna teh. Tah anjeunna teh ayeuna teh seolah-olah sanes nuding pangintennya. Tah ieu teh kira-kirana kumaha atuh rumaos henteu kitu ujang ieu mau bonteng anu paling ditu paling wetan. Nya Pak abi rumaos anak bonteng anu koten paling wetan kan abi mah mohonnya ya alim kudu ke kantor polisi keun banyak kumaha we carana yang damai abi mah. Mohon. Jadi mun panginten enak mah di dieu tos rumaos pangintennya jadi tersangka pangintennya. Mohon. Nya ku abi engkeun bade dibeberes kitu ulah duwi ka ayeuna nyampe ka kantor polisi pangintennya. Nya enak panginten nyungkeun dia pura we nya ka Wakoten. Nya siap mohon. Urang mah sakali-kali di wae namanya. Pokoknya sekali deui sia. Tulus ku anjeun luluhna kotakan teh. Wah moal Pak. Ya, enggak sia, sing tobat sia. Ulah sekali-kali deui eta. Tos we da ayeuna mah pangintennya permasalahan tos clear. Jadi teu kedah di ka kantor polisi keun nya. Sok ayeuna mah bubar we. Nantilah untuk sesalaman corona dulu. Iya, hatur nuhun nya ieu, Pak RT. Aduh, tos ngaberatkeun ieu nya. Mohon sami.